Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdi Ihdi mugi nuduhkeun Gusti mugi nuduhkeun Gusti na na ka abdi sadaya ka abdi sadaya as-sirata as-sirata kana jalan kana jalan al-mustaqima al-mustaqima anu lempeng. anu lempeng. Ihdi mugi nuduhkeun Gusti na ka abdi sadaya as-sirata kana jalan al-mustaqima anu lempeng. Arsid tegasna mugi nuduhkeun Gusti na ka abdi sadaya ilaihi kana siratal mustaqim. Wa yubdalu jeung dijadikeun badal minhu tina siratal mustaqim naon siratal ladina an'amta alaihim. Ayat siratal ladina an'amta alaihim. Ieu teh janten masih keneh makulil ibad. Terang makulil ibad. Makulil ibad teh dawuhan hamba, dawuhan makhluk, dawuhan jelema manusia khususna mah. Khususna deui dawuhan manusia anu beriman. Ngeun pedah ieu teh dawuhan Allah. Ngeun dawuhan Allah nah kaya kieu. Cek Allah teh kaya kieu. Sok hamba-hamba kami ucapkeun ieu. Kitu tah. Mugi Gusti nuduh Naon nu diucapkeun teh di antarana dina ayat genep mah ihdinas siratal mustaqim janten kaya Allah teh miwarang ka hambana termasuk ka urang supaya urang teh berdoa kepada Allah agar supaya Allah teh jalan masihan petunjuk, masihan hidayah, masihan petunjuk ka abdi sadaya kana jalan anu lempeng. Kitu maksudna mah. Ihdi mugi nuduhkeun Gusti. Nuduhkeun teh eta teh nuduhkeun teh hidayah atawa dilalah. Osok nguping hidayah. sok Can dipasihan hidayah ku Allah cenah. Berarti can dipasihan pituduh ku Gusti Allah. Tau upami urang parantos kenging petunjuk ti Allah maka ihdina teh mugi Gusti nambihan petunjuk ka abdi sadaya. Upami naon? Upami urang parantos kenging hidayah, kenging petunjuk. Berarti makna ihdina teh mugi Gusti nambihan pituduh ka abdi. Da abdi teh engkos kenging pituduh ngeun tambihan. Sing seueur pituduh ti Gusti teh. Tah upami jalmi teu acan naon? Teu acan kenging pituduh-pituduh acan maka berarti ihdina teh mugi nuduhkeun Gusti ka abdi teh eta mah bener-bener sapenuhna hidayah pituduh pasihkeun ka abdi. Da abdi mah acan pisan ngeun moal aya nu kitu. Lalih tadi acing. Moal aya hamba Allah anu can menang pituduh ngadon ngucapkeun ihdina ka Allah. Sabab jalmi anu can kenging pituduh teh maksudna teh jalmi anu can hayangeun asup Islam. Can hayangeun asup cik ari jalmi anu can hayangeun asup Islam bakal ngomong Gusti tuduhkeun abdi bakal ngomong kitu moal da can naon can asup Islam. Saha atuh anu ngomong ihdina tuduhkeun abdi Gusti? Saha anu ngomong kitu? Orang Islam.